Yakin anu ngaranna hirupna nya Ari gitu. teu bisa diukur ku panjangna jangot. Alah eta. Maksudna kumaha teh saha? Aya we kieu nya nya. Heeh. Eta Bapak aing Gubernur Jawa Barat Kang Dedi teh ya. Pan ari ngomong teh sok make sastra geuning mah nama Murwakanti. Murwakanti. Heeh. Eta teh disebut mantra cenah. Mantra cenah. Cing kumaha menurut ua lah. Eta mah meureunnan jelemaana we kadang-kadang pinter kabalinger nya. Gitu da. Ari cek gua mah ari orang Sunda mah memang dina bahasa mah tabeatna seperti kitu. Jadi naon teh henteu togmol istilahna mah naon malapah gedangnya. Cara contoh geuning aya kieu ngalut ngungkeuy ngabandareut tempat-tempat nyatang pinangnya. Ngupir pasir nu kawing mapai lebak nu longkewang nyorang Tegal jeung Wahangannya gitu sejak nyumponan janji pasini anu geus ditangtukeun ti kamarina. Pan eta teh panjang kali lebar kali tingginya ngawangkong. Asa inget ngantor kawin wae. Lain mantra babel nu kitu mah teh lain sastra meureunnan gitu. Kalobo teh jangot paranyang di Jarubah. Ngari hulu ubuhan gitu. Hulu nama da botak. Dak nu digugulung teh tong cangkangna hungkul nya. Buahna eusina jerona heuh. Da jauh ge teu ngeunah ngagugulung cangkang mah. Cina hakan kos monyet ngagugulung monyet. Tah gitu. Manehna ongkoh deui rada deukeut ka monyet juga. Nah kitu heuneun Kalapa. Tah gitu.